Urang kudu ngajakeun duit 4 juta suukna dialaku abah dan nu abah. Atuh heueuh eta mah kemana ieu neangan duit incu hayangan motor aduh akbar makan di kamari budak teh nalong pantau segala aduh geus pusing ka abahna ge Allahu akbar eta budak berkah hayang motor banget pisan nah atuh can boga duit kudu kumaha boga incu kan hiji-hijina Naon asa sedih kitu jeung kukulunuk deh. Tanyakeun ku aing naon teh masalahna. Motor deui baru we eta itu. Kenaon teh? Keur naon? Biasa keremesian ieu teh aduh, Bersihan naon? bersihan tuuk. Aduh, Bersihan cuuk. Ngeplak abah yeuh. atuh nu saha deui atuh kakek lain plak abah moal dicaangan kieu meureun. Lain kuli abah ieu ka batur lain. Astagfirullahaladzim kakek. Make kuli segala nu abah ya teh kakek. Oh, aya abah kunaon didengkeunna kukulunuk kok ngawangkong sorangan Lain kitu kakek euy urang teh paingeun nya. Incu nya teh ku incu. Oh, kunaon incu teh? Nya eta incu teh hayang motor kakek. Hayang motor. Heeh. Nya tupang meulikeun atuh. Memang eta neangan duitna hese kakek. Ai neangan mah amangi kudu berusaha. Memang eta oge kakek. Iya tuh kakek. Naon? Urang arek ngagadekeun ieu dan meuli motor budak euy. Sabaraha? Hah? Sabaraha? 4 juta. 4 juta. Heeh. Heubeun sakieu 4 juta. Astagfirullah, sagila roda kieu namanya kakek. Tulungan deh kakek 4 juta kakek. Aya nama kieu we abah teh kurang nanya. Kan aya ngagadekeun teh kumaha ngaturna abah? Gadekeun lah kenae, digadekeun ngae. Ada lain hasilna mah keur urang meureun ke hasilna mah. Hasilna keur urang. Ai digadekeun mah hasilna keur urang meureun ieu. Ari ngagade mah lain kitu kakek. Naon? Ieu mah barang urang seperti nanya, ieu mah meureun. Lieur gitu abah mah. Ngagade mah. Abah teh rek ngagadekeun kebon suuk. Heeh. Meureun lamun diala keur urang kacangna. Keur abah mah dari kacang nama. Lieur pisan kitu mah abah. Hah? Lieur atuh kitu mah ai urang naon untungna? Untungna. Heeh. Apa nyegpan duit ka abah 4 juta. Kan duit 4 juta teh meureun ku dipulangkeun deui ke mah. Pan ngagade mah kudu kitu ieu mah barang abah. Ieu teh memang barang abah. Heeh. Kan abah teh rek nyieun duit 4 juta. Heeh. Urang teh nya. Heeh. Meureun ieu teh lamun diala teh suuk teh nu urang keur urang. Teu bisa kitu kakek. Lieur aing. Ari hak ieu mah nu abahnya. Apa duit teh geus biceun ka abah 4 juta. Heeh. Engke teh maneh teh nagih ka abah teh Nya 4 juta. Ari ieu mah barang abah. Teuing abah, ai urang ngagade naon hasilna? Hah? Naon hasilna mun urang Apa ngagade? nih teh duit teh dipulangkeun deui kakek. Abah begitu naon kitu patut asa kakaraeun ngadengena gitu. Teu gadeun ke gade sia teh mah. Yakin abah beulek aing mah. Berat kumaha? Heueuh abah pan abah teh ngagadekeun. Heeh. Geus lepas tangan teh ngagade. Eta, heuh Engke bener. lamun boga duit ku abah meureun ditebusan. Hah? Tah eta lamun diala teh kacangna teh nu urang. Aduh, can ka hati kana wae eta si kakek. Teu ka harti abah ari kitu mah kakek euy. Lieur abah mah kitu mah aing. Lieur ai kitu mah. Ieu mah kieu we abah cek urang mah nya. Heeh. Geus rek beureum rek hideung 1 juta ku urang. 1 juta. Arek moal 1 juta. Mahi kana naon atuh 1 juta mah kakek euy. Macam makanan naon. Apa nu 4 juta teh meureun urang teh tah boga bodak ya. Hayang motor teh moal mati kakek moal. Payahna we 4 juta kudu teh. Coba urang kudu ngajakeun duit 4 juta suukna dialaku abah dan nu abah. Atuh heueuh eta mah. Lieur kitu mah mungah kitu. Lieur. Teu kaharti ah jeung abah mungah. Naon kitu ngagadekeun teh? Teu baleng teh. Aya sabaraha 4 juta aya teu? Naon? 4 juta. Nah nya tangan aya 1 juta, arek mah 1 juta. Aing 1 juta mah atuh mamahe meuli kana naon atuh kakek. Ieu mah lamun arek ku abah sagede kitu, coba urang lamun ngagade 4 juta teh eta jadi hasilna teh keur abah embung. Teu sanggup nengan nu sajen jig daekeun batur. Teu bae nu daekeun kitu kalakuan mah. Kok urang teh ngagade, tapi barangna ieu rek ku abah dialana ai urang ngasieun naon? Kapan duitna dipulangkeun deui 4 juta teh sapertina ka mane kakek siapa? Tengah hartieun siapa mau ayo we kigituan Lieur abah mah lieur mungah lieur. Ka batur sing daekeun mah kitu peta daekeun mah ka batur. Teu kaharti jeung abah mah urang mah lieur ah. Udah teuing mah cuma urusan abah udah teuing ka sawah. Ai
Pakade jeung si kakek mah kitu patut aing nya. Mah nya pada eta duit aku dipulang gendeuy ka manehanana. Ari ieu kudu hayang ke manehanana. Awas kitu kakek kakade mah sia teh. Hei, ku banget cal teh ka hati siapa cal ka hati kakade bener sia mah. Aing gawe deui ah. Tah si gade jeung si Abah mah urang mah. Urang teh ngagade nya ieu teh misalna teh jadi misalna 4 juta ieu tah. Tah duit teh dibikeun ke si Abah 4 juta. Meureun eta teh si suuk teh kudu nama keur ulang. Tapi tetep mah kerek diarak ku si Abah. Asa teu kaharti aing mah. Teuing asa Abah mah aturan ti mana? Teh asa anyar kitu aturan teh. Teu balik si Abah mah. Mung Abah mung. Geus tong ka urang ka batur we jiga lah. Ah, sia mah kakek. Omong we sia mah teu boga duit kitu ngomong sia teh. Aduh, kaba aing ka mana neangan duit atuh. Keur meuli motor yang incu ya aduh. Kan ngarasa euceug bisnis jeung Abah mah pokona mah hayang untung ku Abah. Kono hayang untung manehna mah aya aing hayang rugi nu gabeleg duitna model teuing. Astagfirullahaladzim. Angel. Si Ebit ka jedog deui ka beurang aing keur cekcok teh goblok cuman Ebit sia teh. Astagfirullahaladzim Ebit. Hei, Oke. ari maneh hancati isuk teh itu meuni can bebeunangan gawe teh maneh teh kumaha ieu teh ngajedog gede deuleukeun teh ku aing ti ditu tadi. Oh, atuh dak teh urang ripu gawe sorangan teh. Ripu mana? Salah ke deumit tenang tuh. Ripu teh mana hancana? Aya kan geus bebeunangan ya tah. Manya teh garung keneh. Dari ripu atuh ge gawe atuh urang isadas ke deumit wajar. Gawe teh gawe naon aing teh kudu ngagawe. Oh iya kan teh. Tah, kali tah ku koreda. Teh tadi urang ke koreda. Korek kitu patut. Ieu nih mah gara-gara keneh da kuna ge lain kudu ti dinya ti dieu diancakeun air gawe mah bener-bener gawe mah. Ayo mah tadi di tah, urang mah di dieu tah ke tah. Sebelah kieu tah di dieu tah. Atuh urang mah tadi di dieu tah ge tah. Tah, di dieu urang mah. Baru digawe teh di dieu tah. Yo dekeun. Rek nanya ka maneh, maneh butuh duit teu? Butuh? Macam digawe oge? Tah, maneh deui eta bisa ngajawab gitu. Heeh. Tapi kunaon sia gawe ngajejedog wae sia teh. Ais kakeknya teh ngerti jelema teh. Urang teh kan gawe teh ripuh ke wajar isadas gedeung mah. Alah, wajar-wajar mana hancana eueuh sia mah kadung karoko olok, kopi olok itu ieu sagala kudu disadiakeun. Pagaweanana mana eueuh isuk oge sia mah. Aing mah pusing aing mah gawe jeung sia mah kakek ah. Lain Pusing aing mah. Lain pusing-pusing pokona sia cing letreg. Aing rek katongo heula engke hanca ieu kudu geus beres pokona mah. Sia balik sia digawe teh. Ngan komen we pagawean teh Bang ngalawan kadunungan sia ku kadunungan we diaturna aya wah hancana keur naon aing ke mayar kebo sia teh. Mayar buta hungkul sia mah teu cenah ngadu ka awak we sagede kebo sia mah. Pagawean hayo cibak-blak we hayang kurinyuh meureun bujurna si goblok mah. Tenang ke pagawean nyaho beres lah loba omong sia mah. Pokona awas sia lamun teu beres poe ieu pokona mah isukan teh aing teh hayang melak pokona mah lamun teu anggeus poe ieu ku aing moal dibayar sia ku aing gawean oge kitu teh aing mah kieu cuman teuing pokona mah ngagayo teh Oh kakek pagawean nyaho beres geuning bangun sia mah gade ka otak lagi sia mah. masieuna si Abah mah bisa cincang si Abah mah keur daekeun gawe di urang mah gaweana teh kolot sakitu teh mana mah ngora keneh ieu pibakaleun sia teh abina-bina teuing goblokna teh.